Assalamualaikum dulur salembur baraya salam dunya. Tepang deui sareng Tata dan Miharja anu bari sakaduwikeun dongeng Sunda. Judulna Balati Demit bagian kagenep. Mangga baraya wilujeng ngabandungan. Darta nuges ngerasa hoream ti samemehna jung mangkat bawa ningkusian dipetselengkeun ka tempat jauh. Bari moal bisa tereh-tereh deui mulang ka lemburna. Tapi ana jol mah ka tempat latihan di Cimahi beteu sakara-kara. Najan ti antara limaan baturna ngan manehna jeung duaan baturna nu ditarima teh anu lulus tina ujian-ujian. Tuda akeur mah kesebut deukeut bari indung bapana saminggu sakali bisa neang dina parengna. Oge satamatna tina latihan nungan ukur 3 bulan teh Darta bakal kepeto jadi budanco henteu ti gejret semet jadi prajurit. Nu puguh mah kebek kurasa kabungahan najan sakapeung sok ngerasa kesel bari muruku sunu lunglang melang eling kanu dipikatineng. Teu aneh mun sapoe asa saminggu asa sabulan asa sataun teh bawa ningku kesel jeung wegah balas ngarep-ngarep waktu nu 3 bulan. Hayang gera bisa nyelang mulang ka lembur, hayang gera gok jonghok jeung Nyi Min teu boleh ka impi-impi bae. Ku kituna deui tuda geus katulup, najan kasebut teu sabaraha jauh ti lembur Awi Kecamatan Pacet ka Cimahi, anu tunggal sadaerah Kabupaten Bandung keneh, nu pernahna kira-kira 40 km. Ari Nyi Min mah kana moal pibisaeun ngahaja-haja ngadon ngalongok, komo deui manehna can balaka datang ka kolotna. Teu pamohalan dina parangna Nyi Min aya niat oge ngalongok, moal kaidinan ku Mang Alnasan. Atawa mun tea mah kolotna bakal ngidinan, nutang tu tea Nyi Min sorangan moal wanieun balaka ka kolotna. Maklum ku kitu tea mah kasebut kolot di pilemburan, nu masih keneh gede ngaraganganana ka anak awewe. Turug-turug Nyi Min rencen ku uruseun enggone ngaladenan bapana nu kari sabelah. Dapan ari indungna mah geus ninggalkeun. Nu aya ayeuna minangka jadi tuturus hirupna. Kunaon euy ta bet bangun nu mindeng ngalamun ilaing mah teu betah atawa cekna anak batur salemburna dina hiji sore nyamperkeun ka Darta anu keur diuk dina golodog asrama. Nu matak inget wae ka lembur euy, walon Darta bari ngareret sedengnana diuk gigireunana. Ari teu betah masih henteu da di lembur gerek naon ari teu boga cabak nu dumuk mah. Cek Darta nuluykeun caritana. Lah bari nage melangku naon atuh pamajikan teu boga, paling-paling ka kolot meureun. Aeh duka mun euy geus boga kikindeuan mah di lembur. Nana nyerengeh bangun ngagonjak. Ongkoh apan ayeuna mah geus tamat latihanana oge, sabatae mulang teh bisa nepungan si manehna. Tetela kituna mah nganu kesal teh ngarep-ngarepna. Komo mun bari latihan nu berat mah nya teu jadi pikir soal eta mahna. Ari enggeus naon atuh, cek nana bari neuteub. Darta balem teu ngomong sakemek. Atuh pok deui nana neruskeun carita anana. Eta meureun ilaing mah melangka putra pakuco nya. Nana nyerengeh. Ah naon hubunganana make dipika melang sagala. Eta we mah dibangun sakitu bontena ka ilaing mah ta. Tapi da dewek mah teu boga pikiran naon-naon. Ongkoh rumasa ngan semet anak cacah kuricakan. Kuri aku wae matak nyeri hati dina parangna ditampik. Atuh mun dina parangna ngahiji kaasup jelema nyalindung ka gelung. Kadongdora cek batur teh meureun, Darta teu kebat. Nyakeun bae atuh nyalindung ka gelung mah, cirining urangna dipika butuh. Ulah sote nyalindung kana bujur. Nananya kakak seudi bangun nikmat naker. Ilaing manana ari nyarita teh. Tapi keta euy bawi rasa dewek ari ilaing nageus jadi budanco mah satanding itu boga harta ilaing boga pangkat lain. Bari nage palias teuing pindah pilempangan. Jep cempe cekes nana ngotretkeun kayu api. Sut nyenget udud merek Siraho pelenyun. Serebung hasepna tina liang irungna. Sedeng panona mencrong kanu lalar liwat di luareun pager kawat bangun anu lugina. Teu kasengker ku waktu dikerem cara model maranehna.
Rajen bisa keluar ti asrama ukur dina mangsana latihan. Tapi terlalu asa da kasengkerku disiplin bari teu lesot ditalingakeun. Atuh dina melengna tersergap kana latihan. Teu majar kumaha jabati bakero teh dampa leungeun ngajelebet nyayang dina pipi. Atawa kudu lumpat ngurilingan lapang 10 balikan. Mun teu kitu nya dipoe kawas kana kere daging munding. Aya kula luwis euy ta. Ari mojang kota geratu ilikan nu baju beureum. Nah, aya imbit meninga biola kitu, cek nana bari nunjuk ka barudak mojang tiluan nu ngaliwat ka lebah dinya. Ah, nyameureun sarua wae mojang desa ge. Ari kasartaan ku aya pakeuna bari bisa mapantes mah. Walondar tak nyarita sangeunahna. Nu matak sok aya bae bedana. Moal ari geus tuman bisa mapantes awak ku bungkus mah. Aku temata kewas. Komo mun bari jeung geulis na bawa ngajadi lantaran sagala rupa ge bungkus nu ngahudang mawa alus teh darta ngarenyu seuri. Ah bisa kabatur mah ari silaing. Maksud teh umumna dina zaman ieu di pelemburan. Ongkoh baheula mah ira teuing aya karung dipake calana atawa karet dipake samping ari lain zaman ayeuna mah. Rajen apan calana urut urung kasur. Wah, tumakna lain bilang-bilangeun. Geus puguh tina karung mah. Nya karet di sablon dipake samping. Nana ngerahu bangun geus teu betah ngalamanana. Narek kumaha bae atunya kaayaan teh. Nu mata kudu berjuang, ulah saumur-umur betah dijajah dina alas deungeun. Piraku sugan ari urang geus merdeka mah. Rek wae sandeng-endeng. Saora na ari geus bisa ngurus maneh onaman, meureun balat silih jejeuhkeun, jeung hapwal engkak-engkakan teuing cara ayeuna. Darta tandes nyaritana teh, tapi siga nu ngahaja, da panon mah tetep melongkan nu lalar liwat. Ah, alam mana buak urang mah moal kaalaman. Nana ngerahu deui bari ret kana sapatuna nu geus renyah balas dipake latihan. Atuh kitu deui calana geus rarenyah lebah tuurna. Keun lah nu kitu mah jadi pikiran teuing. Tamat latihan ge meunang deui nu weuteuh. Darta surti bari nyerengeh seuri. Wayahna we heula ayeuna mah geus meunang nu anyar ge burung ginding. Beuki montel we meureun nyi entin teh atawa rek neangan di mojang kota. Moal atuh ah nya aku belana walau nana bari ngenyot rokona. Bogo we karunya tong kabitaan ku mojang kota bisa teu bisa ngejo jeung nyambel. Nganu jadi pikiran dewek mah sok sieun dipecelengkeun kanu jauh cara si Akung. Apaan ayeuna teuing di mana? Tuda si Akung mah asup heho jeung sing percaya urang mah mun teu di Bandung nya tetep di Cimahi. Ah baku si laing mah ari geus ngabubungah teh. Kaajen ari teu percaya mah cek Darta bari jung nangtung. Aya geuning geus burit ieu teh euy. Kek eta cek saha si laing teh urang moal dikanu jauhkeun. Cek nana kawas nu panasaran bari ngariceng serabeun ku layung nu burahe di belah kulon. Enya ongkoh kitu ti Budanco Dono momon oge lain malah Sudanco Dono Komar ge kitu basana. Kara Sudanco Komar kek nu mana? Nya nu ti daidan. Ah piraku teu apa geuning kasih laing mere rokok. Ongkoh apan eta mah putrana Haji Hasan ti Majalaya tea. Tah nya eta cek Darta bari ngaleos ka jero. Reup peuting asa hese rek buru-buru sare teh. Lain peda sare ngagoledag dina papan beri ukur di tilaman ku samak saheula jeung sirah ukur diganjel ku anggal samak nu teu as ngabagel. Da puguh di lembur ge tuman sare ngagoledag dina palupuh. Bari tara disimbut-simbut acan. Tapi teu kitu peuting eta mah Darta teh. Najan panonna karasa geus kesed ku pitunduheun, tapi ari pikiran mah masih tetep nyaring. Dirobeda ku lamunan anu ngacacang ka lemburna. Bruh breh lalakon nu enggeus-enggeus narembongan deui. Katindeung hatena teu boleh ngalangkang. Bangun nguyung cuang cieung ngadon ngalange dina golodog kawas nu jara rauh panineungan. Bet lila-lila mah ngarakacak teu kaduga ninggal kalangkangna bari kumejot hayang nyelang heula mulang
Cacak mun kongang mah mani hayang harita keneh ngawang merengan panyipta. Anak eling semet ngahruk mikiran maneh. Rumasa teu bisa sakama-kama hirup kasanggerku disiplin nu samar bisa dirempak. Teu karasa tungtungna darta ngahruk. Cipanon ge milu merebay, pikir ngerik atina perih asa digerihan. Batin ngarenghik ngageri kasmaran bisa tepung tereh-tereh. Jang Unang nu ngarasa akalna hasil mani ngaguligah bunga. Geus jung mah darta miang asup peta. Tayohna boga rasa geus jauh ti musuh. Moal aya deui nu ngahihileudan ngarintangan kana maksudna, nu keukeuh hayang meunangkeun Nyi Emin. Taya bedana jeung panonpoy nu tos kalimpudan ku mega nu beded ngadingding, kiwari katebak angin, ngemplong bisa nyinarkeun deui panasna. Jalan nu tadi asa bulat belot jeung tarahal, kiwari mah asa ngabulungbung taya hahalang. Cenah mun teh mah Nyi Emin keukeuh mugen teu daek ngalayanan kana niatna. Nu kitu mah cenah soal gampang ieu, da puguh moal kasaha nurutna tangtuna oge ka kolotna, nu ngan kari bapakna. Komo ayeuna nu kasebut jadi angkeuhan Nyi Emin geus eueuh, bari bieung bisa tereh mulang deui. Kasebut nu geus asup kana soldadu Jepang mah nu geus oge sok tuluy plengles jadi parepeh perang dunya. Panas eta kadenge aya hawar-hawar magar si Unen ti poporose boga karep ka Nyi Emin. Da geus miris ieu ku darta. Piraku make waniin deui ngaganggu komo kasebut Nyi Emin sorangan geus nampik. Atuh dina waniinana deui ganggu, komo mun wani ngahihileudan mah moal kumaha nasibna teu dipebek ke huluna. Ngalaman nasib saperti darta mah kudu kana diromusyakeun kanu jauh, loba ieu pijalaneun mah. Nu matak ti barang darta init oge, sirikna teu saban sore Jang Unang ngahajangadon ngalanglangan ka Nyi Emin, ngahelaran hayang panggih jonghok jeung jinisna. Tapi kalawan teu kanyahoan ku Jang Unang, karek rentang-rentang oge anu nganjing cai, Nyi Emin mah geus serikat unggah ka imah. Sakapeung mun kabeneran amprok jeung Mang Alnasan, bapana Nyi Emin, sok sindang bari tara lengoh ku kegeupelan, boh ududeun boh kadaharan, malah ngahajang ngeupelan duit sagala ari aya mah. Basana itung-itung mulang tarima kana kanyaah jenatna indungna Nyi Emin. Leuwih ti kitu teh sok rajeun tuluy diimplik-implikan. Bisi parang aya pangabutuh mah cenah ulah asa-asa menta ari aya mah moal dikoretkeun. Atuh dina eueuhna parang dipangikhtiarkeun, anggap we cenah lir ka anak sorangan. Cara manehna nu geus teu asa-asa mikolot. Ku aya basa anu sakitu haripuna ti Jang Unang, keur Mang Alnasan mah nu sasat geus ragap taya lieuk eueuh kawilang pohara atohna. Sugan teh cenah Jang Unang rek tuluy pundung dumeh basa ngahaja-haja minta Nyi Emin teu pati disanggupan, ngingetkeun hayang nanya heula budakna, nu dina ngajawabna nyebutkeun can niat boga salaki. Geus lindek eta mah, kitu angkeuhanana, anakna ge moal teu ngilitik ka pimilik, sabab mustahil make bungpang kana kahayang bapana nu sasat dibake tuturus hirup ku manehna. Nyai, cek Mang Alnasan dina hiji isuk berisi duru di hawu, ngareret ka Nyi Emin nu keur namplokeun sepan sampe kana ayakan. Kumaha wae atuh nasib urang teh, mana abah beuki cueut ka hareup, ari kanyaah ka anak pohara gedena. Ngadenge omongan bapana kitu, Nyi Emin semet balem. Bari tuluy emok sisi bilik moal calan jagong garing tutueun, sepan sampe macul bagi gireun bapana. Kahayang mah kitu, memeh ninggalkeun teh bahayang nejo heula anak geus macakal bisa imah-imah, cek Mang Alnasan deui. Nah ari abah bade ka mana kitu? Nyi Emin megat kalimah. Ih ari nyai, tuda umur mah teu nyaho, komo abah geus sakieu ka kolotanana, sompralna mah biheung sore biheung isuk, eta mah anging pangeran nu maha uninga. Nu matak nu diarep-arep beurang peuting teh taya deui, ngan semet hayang nyaksian heula anak laki rabi cara nulian. Ongkoh kitu di talatah jenatna indung nyai oge. Salian ti kitu asa teu pantes we deui budak awewe pantar nyai masih keneh resep lelengohan, meureun jomblo cek batur mah. Nah teu era kitu,
Mang Alnasan netep seukeut. Nyi Emin balem bari ngalimba. Si panona kabireungeuh ngembang dina kongkolak panona bari disusutan ku tungtung kabayana. Mang Alnasan anu nyang hareupan hawu bari teu ngareret ka anakna anu emok ke gireunana, pok dinuluykeun carita anana. Cing abah hayang nanya sakali deui. Naha sanyana nyai teh geus boga pamilih atawa acan? Ditanya kitu ku bapana teh, Nyi Emin kalah kabeuki rapet bibirna. Sedeng Cipanona beki cipruk sawareh murubut nyarak celakan kana lahunanana. Sawareh deui mah ngalembereh mapai kana pipi. Ese puguh ge ari nya-nya neangan nu pinyaeun kana awak mah. Ari nu kailang ku abah bakal nyaeun ka awak hidup mah. Asa eueuh deui salian ti Jang Unang. Atuh ku abah karasa kanyaahna bari ku nyai ge meureun rezekina geus kadahar. Tah kumaha kira-kirana cocok mun kadinya? Meureun moal melang ninggaakeun mun nyai ka tembong lulus banglus laki rabi teh. Cek Mang Alnasan bari ngasur-ngasur tihul nuruhai sedang leungeunna dideangkeun. Nyi Emin angger ngabetem malah kadenge sesegruk ayeuna mah. Sesegruknya sanes sesegrok. Kawas nu kanyerian. Mireungeuh kitu bapana ngan semet bingung. Ari rek maksa mirusa cara nulian teu wani. Anu matak nyaritana teu kebat, malah kahudang milu sedih nenjo anak teu kaop diririhan sina boga salaki. Ingetanana taya deui ngan Nyi Emin tangtu geus boga kikindeuan. Ngan bae kawasna ngarasa beureut rek wakca balakana, tapi saha jeung urang mana weleh teu kateguh ku bapana. Ari dilelebah kuriak salah. Ras deui kana kanyahna Jang Unang, bari geus aya kecapna mileuleheungkeun ka anakna, bet asa kahutangan budi. Ku kituna sugan laun-laun mah soleh pikirna purun dipihukum ku Jang Unang nu matak rek dilelemu. Ari Jang Unang harita teh jongjon ngalamun. Lamunanana beuki ngarancabang, lungleng loba kahariwang. Nyaluwang nyasieun diiwat ku Jepang, nyasieun kapiheulaan babar ku Darta nu tangtu bakal tereh datang. Tungtungna timbul niat rek sakali deui ngadatangan bapa Nyi Emin. Bari sirakusan urang Jepang rek dipake jalan pikeun ngalelewangna lantaran ileunganana samemehna Darta datang ka lemburna. Nyi Emin kudu geus bisa kapimilik. Sanggeus manggih akal kitu mah rada oge ngemplong pikiranana. Bari gede harapan Nyi Emin moal kusaha kapimilikna iwal kumanehna. Nu saeutikna geus karasaeun kanyaahna kudu jadi bapana nyaeta Mang Alnasan. Pabebeurang harita teh Nyi Emin keur ka kebon. Mang Alnasan teu lieur ka mamana aya we di imah keur narokan tunggul pisuluheun. Sabot kitu Jol Jang Unang ngajingjing tiiran lauk emas aya meureun 5 siki mah jeung cau sasikat. Teu angkat-angkatan Mang, cek Jang Unang bari gek diuk dina golodog. Geuning ujang karatas di mana? Walon Mang Alnasan cengkat nundahan cana. Di dieu atuh di jero. Wangsul ulin ti pasar ngahaja we teras ka dieu. Pokna bari rarat-reret ka jero imah anu kabeneran pantona molongo. Geuning bangun sarpi teuing, kamana ari si nyai? Keur ka kebon nganggeuskeun hanca koredeun. Di jero atuh kotor di dinya mah. Kulon Mang Alnasan bari unggah ka imah. Tuluy ngamparkeun samak di tepas. Ieu hatu lumayan we Mang. Jang Unang ngasongkeun tiiran lauk emas jeung cau. Tambahna bungkus bako mole. Eta kusaban ka dieu ujang mah kikiriman teh. Mani geus era deui Mang mah. Walon Mang Alnasan bari nampanan kikirimanana terus dikadapurkeun. Kumaha ditonggoh daramang? Cek Mang Alnasan. Pangestu Mang, pokna bari ngareret kaluar. Asa rada ngemplong ayeuna mah rarasaan teh. Tuda keheul buahan henteu kala kahileud we. Nu matak mangkungna mah dituar alpukeut teh. Ongkoh ngerah rada lengnang. Walona bari ngageleng-geleng daun kawung nu meunang ngabakoan. Cekes ngotretkeun paneker. Bulung lum ngebul bari diantelkeun kana ududna.
Keur seungit teh sedang deui banget na ieu mah bako teh. Bako ti entam jongor kitu Jang. Atanapi ti Jang Mardan di lawang pasar Ciparai. Mang Alnasan nanya beri nyesep ududna. Ti Kang Mardan mang. Nuhun we kaanggo mah. Anjakalna teh mung meser sakeureut. Nyobian bae bisi teu kaanggo ku emang. Ada mang matara tampikan. Tampolana mah bako sebul gesok di korehan. Cep duanana repeh semet paheneng-heneng. Kawaskeun ngarawahan neangan picaritaeun. Atawana memang geus beak dongengkeuneun. Naon atunya dianggurkeun wae geuning. Si Nyai tuda keur ka kebon disusulan teh jurungeun. Sawias ulah nyesahkeun ongkoh da moal lami abdi teh bade teras ka desa. Ulun Jang Unang. Itu umum ke atulanan rusuhan. Dupi emang tos uninga kitu. Jang Unang mimiti ngagunakeun akalna. Naon teh Ujang? Mun perkawis si Nyai teu kebat nyaritaana bangunu asa-asa. Nah kumaha kitu? Kek dupi emang uninga teu kasersan rakusan. Ugu we terang mah eta lain nipon nu perenges purah marentah ngala acung teh. Ta eta mohon leres. Kek asara reuwas mang mah. Nah kumaha kitu? Ieu mah nembe wartos, namung tiasa jadi ari leres namah. Rakusan teh bade miharep ka Nyi Emin. Mang Alnasan ngadengik kitu teh meni pohara ngagebegna. Tuda sahanteuna ka anak awewe sasiki bari kelanan ari dipikahayang ku lain bangsa mah. Komo deui ka si rakusan anu misah adat misah agama. Anu matak sakedapan mah Mang Alnasan teh teu nyarita sakemek-kemek acan. Semet balem bari mencrong ka Jang Unang nu bangun melenguk milu mang bingungkeun. Nu dianggo paur ku abdi mah daya deui sok inggis cara nu seueur kawartoskeunana. Leah dipenta murugul dipaksa. Ari putra tuda kasebut masih keneh lelengohan. Teu aya pisan nu jadi hahalang pamuntangan atau rintangan. Jang Unang tambah ngalelewang. Eta nu jadi bingung pikeun Mang oge. Da itu oge ari nyahoeun budak geus boga salaki mah piraku teuing wanieun sugan. Mang Alnasan ngarahuh sarta ngambekanana ka cidejrona. Leres-leres kitu emotan abdi oge. Jang Unang ngahaminan. Nya taya jalan sejen meureun kajaba si Nyai kudu sina buru-buru boga salaki. Tapi budakna we anu keukeuh nyebutkeun can niat kana boga salaki teh. Ari rek maksa pirusa teranu sejen asa ku teu wasa. Ari teu kitu kumaha balukarna. Pendek nama bingung mang teh. Namung piraku sugan ari tos kieu mah. Jang Unang megat kalimah. Duh katah atuh Jang. Cek Mang Alnasan deui. Piraku sugan keukeuh wae nyebutkeun can niat boga salaki mah. Geus karuhan Mang Alnasan sakitu bingungeunana mah. Jang Unang terus pamitan kalawan dadaku bisi beurang teuing rek tuluy ka desa. Atuh Mang Alnasan sanggeus indit Jang Unang mah. Tambah karasa bingungeunana bari hariwang ku anak awewe anu ngan hiji-hijina nu kabejakeun dipikahayang ku sersan rakusan soldadu Nippon anu kaceluk gangas. Entong borok kalalaki dina perluna kepantar awewe oge luas ngagaplok. Anu mata kajen kumaha banget temikeunna. Ari kasebut anak sorangan kudu dipikahayang ku lain bangsa lain agama. Komo deui ka lalaki anu sakitu beungisna. Ongkoh Nyi Emin sorangan oge piraku make purun sumerah kana lahunan soldadu Nippon mah. Cenah dina dipaksana kawas nabatan ridho ngaladenan mah kajen dibelaan pegat nyawa. Tungtungna keur Mang Alnasan asa katurug katutuh. Nya bingung mikiran hirup sapopoe. Nya bingung mikiran anak awewe saese anu teu weleh mawa melang jeung hariwang. Kari-kari ayeuna kabejakeun dipikahayang ku Jepang. Lebah ditanyaan ku bangsa sorangan dina teu sapukna loba keur dadaku. Tapi mun nya bakal jol si rakusan matak bingung oge kumaha nolakna. Geus moal boa bakal keuna kana bebasan. Leah dipenta teu leah dipaksa pirusa. Leheung mun dipihukum. Kumaha mun sakadar pikeun muaskeun hawa nafsuna meureun anak ukur bakal jadi runtah anu taya pupurieunana deui. Bakating ku bingung tungtung namah jol tekad goreng
Yen mun si rakusan wani-wani maksa mirusak ngagadabah anakna, ngan aya dua pilihan. Rakusan ngajolor ditarok babatokna ku bedog, atawa manehna katut anakna ngababatang ku pelor atawa samurai alatan ngabela kahormatan. Jung Mang Alna sanangtung ko jengkang asup ka pangkeng, ceg kana bedog panjang nu ngagantung dina tihang, serepet dipesat beri diabar, lebah seseketna dirampak, leos deh keluar beri alak ilik neangan batu asahan. Geus kapanggih gasrok bedog nu ramping teh diasah deui. Keplas dicoba dipake nilas regang-regang jambu hareupeun imahna. Maningan sasimpreng seak diusap ku dampa leungeuna. Ko jengkang unggah ka imah ngadon ngasupkeun di bedogna kana sarangkana anu ngagantung dina urutna. Peuting bada salat Isya gek Mang Alna sansila tutug sisi bilik beri ngahrudumkeun sarungna. Hareupeunana Nyi Min keur jongjon kekerod beri dipenjrong ku Mang Alna nu kebeku kabingung. Nyai, rek kumaha wae atuh pikarepeun teh, nah rek kitu wae seumur-umur. Cek Mang Alna nyaritana anca beri derek-dek nyaritakeun pasal kabingungna. Pang-pangna ngeunaan sersan rakusan anu mikarep anakna. Tapi teu dicaritakeun yen beja eta teh jol nati Jang Unang mah. Tuda panginten we ku Kang Unang dipebantun ka dieu. Omong Nyi Min kawas nu surti kana maksud bapakna nutang tu bakal ngaleo ka dinya. Ah, baruk dibawa ku Jang Unang ka dieu. Ka mana? Unggah ka dieu ka imah. Mang Alna kaget beri mencrong ka anakna. Henteu dibantun unggah mah, mung lami we ting jaranteng diburuan beri tanjak tunjuk ka dieu. Walau Nyi Min beri neuteub ka bapakna. Gitu kutan. Mang Alna unggut-unggutan beri ngadadak malik sebel ka Jang Unang. Mun nya teh mah kungsi kejadian sakumaha carita anakna. Keke, iraha eta teh. Keur eueuh abah meureun nya. Mohon basa abah nuju di kebon, Senen pengker asana mah. Anak itu mah nu sahulun. Gerentas Mang Alna bari bangun nu tambah bingung. Upami abdi teras-terasan matak musingkeun mah ka abah, wios bade ingkah we ti dieu, manawi parang tiasa kenging pacabakan di kota. Cek Nyi Min tungkul bari nyusutan cipanon ku tungtung bajuna. Margi bade balaka we abdi mah, ka Jepang kelanan, ka Kang Unang moal. Mang Alna ngadenge pok-pokan anakna kitu semet balem bari asa tambah dibugbrugan ku kabingung. Margi abdi terang, kahiji teresep ku tincakna anu sok niro-nironipon nu jadi kacecep urang lembur dieu. Kadua duda purah ngenyeri awewe bari sanes hiji wae pepotonganana teh. Malah wartosna cejua ge. Tiwasna teh bawaning ku seueur teuing ngemutan talaja Kang Unang. Nyi Min mimiti bruk-brak ngedalkeun eusi hatena. Tapi piraku ari ka nyai mah. Omong Mang Alna beri neuteub. Sesangadang dosanana adat kitu mah, cuk trek moal nyanyang karuk di rumah tangga. Nu mawibatan musingkeun ka abah mah, kajen abdi bade ingkah, bari sasieun sabeunyireun sugan tiasa mulang tarima. Nyi Min keukeuh kawas nu teu sabar. Ulah ari ingkah jauh mah, bage dahar bage henteu oge kajen di dieu. Ongko hina kasebut awewe beuteuh jauh ti kolot mah. Meureun bisa kumaha henteng omongan batur. Mang Alna megatan bari nembongkeun pasemon bingung. Nyi Min teu ngawalon semet sumegruk bari terus ngojengkang ka pangkengna. Bluk nyeuh kana anggel ngadon nganteur ka sedih anu taya euih-euihna, batina jumerit. Cak berea duwi ka dieu heula dongeng Sunda anu judulna Balati Demit bagian kagenep. Insyaallah urang baris tepang di dina bagian anu salajengna. Hatur nuhun kana perhatosanana. Tata dan Nami Haja pamit. Permia.